الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ye kitab kalawan nyebat asmana Allah Ar-Rahmani anu maha welas Ar-Rahim tur nu maha asih. Alhamdu ari sadaya jenis puji na opat lillahi eta tangtu ka Allah Rabbil alamin anu mangiranan sadaya alam. Wassalatu sareng ari rahmat Allah wassalamu sareng panghormatan Allah ala sayyidina eta moga tetep kadunungan urang sadayana Muhammadin tegasna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi sareng ka kulawargina Kangjeng Nabi wa ashabihi sareng ka para sahabat Kangjeng Nabi ajma'ina tegasna sadayana. Awalu ma ari nu pangheula-heulana tina perkara yajibu anu wajib ieu ma ala kulli muslimin kasakur-sakur jalma muslim i'tiqadu makna syahadataini eta nekadikeun maknana dua kalimat syahadat wa tasmimu qalbihi jeung mantepkeun hatena kulli muslim alaihi kana makna syahadat wa makna asyhadu an la ilaha illallah jeung ari maknana asyhadu an la ilaha illallah. A'lamu eta nguninga kaula wa a'taqidu jeung nekadkeun kaula biqalbi ku hate. Wa ubayyinu jeung ngajelaskeun kaula li ghairi kalian kaula an kana satemen-temena kalakuan jeung tingkah la ma'buda eta hanteu aya deui pangeran anu hak disembah bihaqqin kalawan sanyatana fil wujudi dina ayana illallah angin Gusti Allah. Wa annahu jeung satemen-temena Allah ghaniyun eta zat anu maha sugih amma tina perkara siwahu anu salianti Allah. Muftaqirun tur anu mikabutuh ilaihi ka Allah naon kullu ma sakabeh perkara adahu anu ngalianan ieu maka Allah. Muttasifun tur anu narima kapersifat bikulli kamalin kusakabehna kasampurnaan munazzahun tur anu dibersihkeun an kulli naqsin tina sakabehna kakurangan wa majeng perkara khutira anu dikaratekeun ieu ma bil bali dina ati lam yatakhid hanteu ngalap ieu Allah sahibatan kabojo wala waladan jeung kaputra wala yumathilu jeung hanteu nyamian ieu Allah fi dzatihi dina dzatna Allah wa sifatihi jeung dina sifatna Allah wa af'alihi jeung dina pirang-pirang pada melanana Allah ahadan kasahabae. Wa makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah jeung ari maknana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'lamu eta nguninga kaula wa a'taqidu jeung nekadkeun kaula biqalbi ku hate kaula wa ubayinu jeung ngajelaskeun kaula li ghairi kalian kaula anna sayyidana kana satemen-temena ari dunungan urang sadaya Muhammad bin Abdullah tegasna Kangjeng Nabi Muhammad putrana Sayyid Abdullah. Abdullahi eta abidna Allah wa rasuluhu jeung utusanana Allah ila kafatil khalqi ka sakabehna makhluk. Shadiqun tur anu ngabenarkeun fi kulli ma dina sakabehna perkara akhbaro anu nyampaikeun ieu baginda Nabi bihi kana emma. Yajibu wajib ala kafatil khalqi ka sakabehna makhluk naon tasdiquhu ngabenarkeunna baginda Nabi wa mutabi'atuhu jeung tumutna ka baginda Nabi. Wa yahrumu jeung haram alaihim ka kafatil khalqi naon takdzibuhu ngabohongkeunana Nabi wa mukhalifatuhu jeung nyulayaanna Nabi. Faman mangka sing sahajal maka tabahu anu ngabohongkeun ieu man ka Nabi fahuwa mangka ari man
zalimun eta anu zalim kafirun tur anu kafir. Waman jeung ari jalma khalafahu anu nyelayaan ieu man ka nabi bahwa mangka eta ari man asin eta anu maksiat khosirun tur anu rugi. Wa faqona muga nambi kakuatan ka urang sadaya saha Allah li kamali mutabiatihi pikeun kasampurnaan tumutna ka nabi wa razaqona jeung muga ngrizqian Allah ka urang sadaya kamala tamasuki kana sampurnana tatagenan bi sunnatihi kana sunnahna baginda nabi wa ja'alana jeung muga ngajadikeun Allah ka urang sadaya miman ti sapalihna jalma yuhyi anu ngahirup-hirup ieu man ahkama syariatihi kana pirang-pirang hukum syariatna nabi wa tawaffana jeung muga ngamawatan Allah ka urang sadaya ala millatihi netepan kana agamana baginda nabi wa hasyarona jeung muga ngumpulkeun Allah ka urang sadaya fi zumratihi dina golonganana nabi wa walidaina jeung ka ibu rama abdi sadaya wa auladana jeung ka pala putra abdi sadaya wa ikhwanana jeung ka para dulur abdi sadaya wa ahbabana jeung ka para kakasih abdi sadaya wa jami'al muslimina jeung ka sakabehna pirang-pirang jalma muslim amin muga ijabah Gusti kana doa abdi sadaya. Summa yajibu terus wajib alaihi ka kulli muslim naon aya ta'allama ngabelajar ieu muslim syurutus sholati kana pirang-pirang syaratna salat wa arkanaha jeung kana pirang-pirang rukun salat wa mubtilatiha jeung kana pirang-pirang anu ngabatalkeun salat. Fa syurutuha mangka ari pirang-pirang syaratna salat isna asyara eta aya 12. Al awalu ari anu kahiji taharatus saubi eta sucina pakaian wal badani jeung badan wal makani jeung tempat. Minan najasati tina pirang-pirang najis wahia halna ari najasa al khamru eta arak wal baulu jeung ciki wal qaitu jeung tai jalama war rawsu jeung tai sato aya di nu ngamanaan teh garing wadamu jeung getih wal qaihu jeung nanah wal qaiu jeung utah wal kalbu jeung anjing wal khinziru jeung bagong wa far'u ahadihima jeung anak salah sahijina kalbi jeung khinzir wal maitatu jeung bangke wa sya'ruha jeung buluna maitah wa dulfuha jeung talakokna maitah wa jilduha jeung kulitna maitah wa udmuha jeung tulangna maitah illa maitatal adami angin maitna bangsa Adam wa samaki jeung lauk wal jarodi jeung simut wal mudzakkati jeung sato anu dipencit al mubahi anu diwenangkeun naon ukluha ngadaharna mudzakkah pamatalaqat mangka samangsa temu naon hadihin najasatu ieu pirang-pirang najis saubal insani kana bajuna manusia au badanahu atawa kana badana insan au musallahu atawa kana tempat salatna insan au ghairoha atawa kana lian salasa minal jamidati tina pirang-pirang barang anu teu asma rutubatin sarta anu baseuh fiha dina najasa au fi mulaqiha atawa dina kakenaanana dina kenaanana ieu najasa. Fa in kana mangka lamun aya laha kana najasa naon ta'mun rasa au launun atawa rupa au rihun atawa ambe wajaba mangka wajib naon gosluha ngumbahna ieu najasa hatta yazula sehingga ilang ieu ta'mun sifat teh ta'mun launun rihun summa yazidu terus nambahan ieu man fi najasatil kalbi dina najisna anjing wal khinziri jeung bagong bisiti ghusalatin kana genep pirang-pirang kumbahan wahidatun ari anu ka ari salah sahijina minha tina ghusalat mamzujatun eta anu dicampuran biturobin ku taneuh tahurin anu suci wa illam yakun jeung lamun mahan teu aya laha kana najasa naon ta'mun rasa walau jeung rupa warihun jeung ambe ingkanat lamun mah aya ieu najasa minal kalbi eta tina najisna
anjing wal khinziri jeung bagong. Gosalaha mangka ngumbah kana najasa mangka ngumbah kana najasa sab'u gosalatin. Gosalaha mangka ngumbah si iman kana najasa sab'a gosalatin kalawan 7 pirang-pirang kali kumbahan. Wahidatun ari anu salah sahijina min hatina najasa etina gosalat mamzujatun eta anu dicampuran biturobin ku taneuh tahurin anu suci. Wa ingkana jeung lamun mah aya ieu najasa min goirihi ma eta tina lian kalbi jeung khinzir gosalah mangka ngumbah ieu man kana najasa marratan wahidatan kalawan sabalikan. Wa yajibu jeung wajib naon sobul ma'i ngucurkeun cai alal mutanajjisi kana perkara anu kanajisan. Idza kana di mana-mana aya naon al ma'u cai dunal qullataini eta kurang tina 2 kula. Fa in adkhala mangka lamun ngasupkeun ieu si jalma al mutanajjisa kana perkara anu kanajisan fihi dina ma al mutanajjisa kana perkara anu kanajisan fihi dina ma'un. Lam yathur mangka henteu suci ieu ma'un. Wa tanajjasa jeung jadi mutanajis naon al ma'u ieu cai. Wa mulaqihi jeung perkara anu ngeunaan kana ma'un. Wa yajibu jeung wajib alaihi ka man ka jalma ka syahsun naon al istibra'u lulubaran minal bauli tina cai ki. Hatta yagliba sehingga ngalindih ala doni kana sangkaan man naon annahu satemen-temenna maun la baul la yaudu eta teu balik deui baul wala yakhruju jeung henteu kaluar ieu baul thumma yastanji terus istinja ieu simman wa yurahi jeung ngalebarkeun ieu simman duburahu kana duburna simman hatta yagsila sehingga ngumbah man makana perkara piti baqoti anu tetap dina lumpat lempit na dubur minan najasati tina najis wa yudlikahu hatta yaksila wa yudlikahu jeung ngosok-ngosok si iman kana dubur hatta yakliba sehingga ngalindi ala doni kana sangkaan si iman naon zawalu ta'min najasati ilang rasana najasa walau niha jeung rupana najasa warihi jeung ambeuna najasa wa matalaqat jeung samang-samang satemu naon an najasatu pirang-pirang najis al madhkuratu anu ditutun al ma'a kana cai fa in kana mangka lamun ma aya ieu maun kullataini eta anu 2 kula lam yanjis mangka lan teu jadi mutanajis ieu maun illa in ghayarat angin lamun ma ngarobakeun ieu najasa tok mahu kana rasana maun aw lawanahu atawa kana rupana maun aw rihahu atawa kana ambeuna maun wa yaturu jeung suci ieu maun bizawali taghayyuri ku sabab ilangna barobah wa in kana sok sanajan ayana ieu maun aqalla eta leuwih saeutik min huma tina kullaten yanjisu mangka jadi wa in kana jeung lamun ma aya ieu maun aqalla eta leuwih saeutik min umatina tibatan kullaten yanjisu mangka mutanajis ieu maun bil mulaqati ku sabab kecampuranna nanti katibaanna najasa wa ilam yataku yarsok sanajan henteu barobah ieu maun wa yaturu jeung suci maun bibulugi ku sabab tepina maun kulataini kana 2 kula wa matalaqat jeung ila bae temu naon najasatu sama-sama satemu naon najasatu pirang-pirang najis al-madhkuratun ditutur mai'an kana nu ancur ghairal ma'i anu lian cai tanajasa mangka jadi mutanajis ieu maun ala qatiha kana nyampuranana najasa qalilan hal anu saeutik au kathiron atawa loba
Taghayyara baroba ieu maun aw lam yataghayyar atawa henteu baroba ieu maun walami walayatu jeung henteu suci ieu maun qattu sama sakali. Asani ari anu kaduana taharatun eta suci bil wudu'i ku sabab wudu wal gusli jeung adus. Amal wudu anapun ari wudu fa furudu mangka eta ari pirang-pirang parduna wudu. Sitatun eta ya genep alawalu ari anu kahijina niatu taharati eta niat susuci li salati pikeun salat. Aw rafil hadasi atawa niat ngilangkeun hadas aw nawi ma atawa saumpamana taharo jeung rafil hadas. Bil qalbi ku hate ma awali guslil wajhi sarta kawitan ngumbah wajah. Atsani ari anu kadua guslul wajhi eta ngumbah rarai mimma bada tastihil jabati. Ti kawitanana legana tarang ilam muntahid daqni nepi ka tungtung nagado wa minal uduni jeung tina ceuli ila udun nepi ka ceuli deui ila batini layatir rajuli angin jero na janggot lalaki wa aridai jeung dua godegna rajul al kasifayani anu kandel duanana salisu ari anu katilu gosdul yada ini eta ngumbah dua panangan ma'al mirfaqaini sarta dua sikuna ar-rabi'u ari anu kaopat mashu aqalli syai'in eta ngusap lupang saeutikna tina perkara min basyaratir ra'si tina kulit sirah aw min syariya tawatina buukna ra'si idalam yakhruj di mana henteu kaluar naon al mamsuhu anu diusap minhu tina ra'si bil maddi kalawan dibatakan hadir rasi tina batasan sirah al khamisu ari nu kalimana gosdur rijlaini eta ngumbah dua suku ma'al ka'baini sarta dua memuncanganana as-sadisu ari anu kagenepna tartibuhu eta tartibna wudu kama zakaro kama saperti penjelasan zakarnahu anu nutur kami kana emak wa yajibu jeung wajib tegasna mah disyaratkeun fil wajhi kemana itu fil wajhi dina ngumbah rarai wal yadaini jeung dua lengan war rijlaini jeung dua suku naon goslu juz'in ngumbah hiji juz pauqahu dia dina saluhureun batasanana salata min jami'i jawani biha dina sakabe pirang-pirang gigirna salasa wa yajriya jeung ngaberjalankeun ieu sasun alma kana cai bitabi kalawan tabiatna maun ala jami ajzaiha netepan kana sakabe pirang-pirang juzna salasa wa yabtuluhu jeung ngabatalkeun kana wudu naon kulu sakur perkara kharaja anu kaluar ieu emat minal kubuli tina kubul wa duburi jeung dubur ainan halna jentulna waraihan jeung ambeuna walam suhuma jeung ngarampakna kubul jeung dubur bibutuni rohati ku dampal pandangan au butunil asobi atawa ku dampal pirang-pirang ramu min nafsihi tina dirina sasun au ghairi atawa tilian nafsihi walau li waladi sok sanajan ka budakna sasun asogiri anu leutik wa talaqai basyaratai dzakarin jeung paantalna dua kulit lalaki wa untanya awe balagho anu tepi ieu zakar jeung unsa hada syahwati kana batasan syahwat laisa anu teu aya bainahuma antara zakar jeung unsa naon mahramiyatun sifat kamahroman binasabin ku sabab nasab aw rodoin atawa sasusu aw musaharatin atawa kamertuaan bila hailin kalawan henteu aya hahalang wa zawalul aqli jeung ilangna akal ilaman angin jalma nama anu sare ieu man qaidan halna anu bari diuk mumakinan bari anu netepkeun halqata duburi kana bebener duburna man wa ma jeung kana perkara aulaha anu aya di sakurulingeunna halqo wa amal ghuslu jangan apon ari adus fayajibu mangka eta wajib ala rajuli ieu ghuslu ala rajuli ka lalaki wal mar'ati jeung ka awewe idza kharaja di mana kaluar li ahadi mapikeun salah sahiji rajul jeung mar'ah naon maniun mani
fi yaqdatin dina nalika hudang aw naumin atawa sare walau qatratan sok sanajan satetes. Wa idza ulijat jeung di mana-mana dipanjangkeun naon hasyafatu hasyafa fi duburin dina dubur au kuburun tawa kubul wa illam yakhruj sok sanajan henteu kaluar manaon maniun mani walau waqa'a jeung henteu tiba naon intisyarun ngaceng. Wa yajibu jeung wajib ya guslu alal mar'ati ka awewe idan qata'a di mana narima pegat naon haiduha haidna mar'ah aw nifasuha atawa nifasna mar'ah aw waladat atawa lahir ieu mar'ah walau alaq lahiran ieu mar'ah walau alqatan sok sanajan kana geutik impeng. Wa furudul gusli jeung ari pirang-pirang farduna adus isnani eta aya dua al awalu ari anu kahijina niyatut taharati eta niat susuci li sholati pikeun salat aw rafil hadasi atawa ngilangkeun hadas al akbari anu gede aw nahwihi ma atawa pikeun salianti taharo jeung rafil hadas pikeun salianti atau saumpamana taharo jeung rafil hadas bil qalbi ku hate ma awali juz'in sarta kawitan juz bih yaghsiluhu anu mumbah iman kana juz min badani tina badan amman pamamangkari perkara gosalahu anu mumbah yaman kana emak qablaha dina sameme niat layasi mangkan teu saya emak fayajibu mangka wajib naon i'adatu ghuslihi ngabalikeun mumbahna emak ba'da dina sabada niat asani ari anu kadua tamimu badanihi eta ngawalatraan badana eman bil ma'i ku cai al basyarata kana kulit wa sya'ra jeung kana bulu fayajibu mangka wajib naon ghuslu batini kafi fi sya'ri ngubah jero anu kandal tina rambut wayajibu jeung wajib naon ma perkara yarahun ningali kana masaha an-nadhiru anu ningali minal uduni tina ceuli wa ma jeung perkara yadharu anu ebrah ieu ma halat taghawuti dina nalika ngising ya tingkah ngising mina duburi tina dubur wa tabaqati jeung numpat lempitna dubur wa ma jeung perkara yadharu anu ebrah ieu ma min farjil mar'ati tina farjina awewe ida jalasat di mana diuk ieu mar'ah ala qadamaiha luhureun dua sukuna mar'ah wa batini qalfatiman jeung jerona kupluk jeung tina jero kupluk na jalma kulfah teh kupluk bobogaan lalaki lam yukhtan anun can dikhitan ieu man wa ma jeung perkara tahtahan tetep dina sahandapeun kulfah wajibu mangka wajib naon aya jeriya ngaberjalankeun si man almaa kana cai bitabihi kalawan tabiatna maun ala kulli dzalika netepan kana itu madkur syartu salisu ari syarat anu katilu dukhulul waqti eta manjingna waktu wa huwa hal hari dukhulul waqti zawalu syamsi eta ilangna panon poe lingsirna panon poe lituhripikeun duhur wa bulu udil likulli syai'in jeung tapi kalangkang sakabeh perkara mitlahu halna samisilna zaidan halna nambahan ala dilil istiwa'i kana kalangkang na istiwa asri pikeun asar wa ghurubu syamsi jeung surupna panon poe lil maghribi pikeun salat maghrib wa ghurubu syafaqil ahmari jeung surupna mega anu beureum lil isya pikeun salat isya wa tuluul fajri jeung bijilna fajar aswadiki anu bener al mutaridi anu malang junuban nu halna jauh wasimalan jeung kakenca lil fajri pikeun salat subuh fatajibu mangka wajib naon as-salatu salat fatajibu mangka wajib naon as-salatu salat fi hadhil awqati dina ieu pirang-pirang waktu wa taqdimuha jeung ngaheulakeunna salat alaiha netepan kana hadhil awqat wa takhiruha jeung ari ngahirkeunana salat an hatina hadhil awqat min akbaril ma'asi eta tina sapalin panggedena tina pirang-pirang maksiat wa abhasus sayyiati jeung anu panggoreng-gorengna tina pirang-pirang kagorengan arabi'u ari anu kaopatna satruma eta nutupan perkara baina surati rajuli anu tetep antara bujal lalaki wa rukbatahi jeung dua tuurna rajul wa jami'u badanil mar'ati jeung nutupan sakabeh badan awewe ila wajah angin raraina mar'ah wa kafaiha jeung dampal pandanganna mar'ah
Wajib jeung wajib malaya kamar naon satru juz'in nutupan hiji juz min jawani bil wajib ti sagigirna wajah wal kafaini jeung dua dampak pandangan. Wajibu jeung wajib alaiha kamar mana tadi wa ala rajuli jeung ka lalaki naon satu juz nutupan juz min suratihi dina bujalna rajul wa ma jeung perkara hadaha anu malabahan ieu makana surah wajawani baruk bate jeung kana igirna ruk dua tu rajul wa alaihi ma jeung netepan kana ruk bate li satri naon asatru walaihi ma mana bieu teh walaihi ma jeung wajib ka rajul jeung mar'ah kitu tah naon asatru nutupan mina jawanibi tijawani banyak lamin asfa gigir jawani pirang-pirang gigir lamin asfalan teu ti belahana wajibu jeung wajib naon ayakuna aya naon asatiru anu nutupan yamnau eta nyegah ieu satir hikayat launil basyarati kana nyaritakeun warna kulit wayakuna jeung ayana ieu satir malbusan eta dipake au ghairu malbusan atawa eta anu teu dipake pala takfi mangka teu cukup naon matun popoek wa khimatun jeung kulambu sogiratun anu leutik al khamisu anu kalimana istiqbal kiblati eta jeung hareup kiblat biserti kuda dafil qiyami nalika dina nalika nangtung wal qu'udi jeung dina nalika diuk wabil mankibaini jeung kudua tak-tak nawa ma'dhah mil badani jeung kunu gedena badan fi ghairi ma dina lian qu'ud qiyam jeung qu'ud ila idastadang ini menerima banget naon al khaufu kasieun al mubahu anu diwenangkeun walam yumkin hu jeung henteu imkan ka naon al istiqbalu nying hareup kiblat fayusalli mangka salat iman kaifa amkana kumaha bae kongangna man kana istiqbal wala ya'adata jeung henteu aya ngabalikeun deui alaihi kaman Asadi suari anu kagenepna yakuna eta aya naon-naon sahal musolli jalma nu salat musliman eta anu muslim asabiu hari anu katujuna yakuna eta aya iman akilan eta nu boga akal fal majnunu mangkari jalma nu gelo sabiu jeung budak leutik alladzi anu lam yumayyiz can tamyiz ieu sabi la salat eta teu aya salat alaihi maka majnun sabi wala yasi jeung henteu sah minuma ijin tesah mana bite malawan ngaji teh nya wala tasiu jeung teu sah ya salat minumati majnun sobi asamin warin kadalapan antakuna eta ya salmaratu awewe naqiyatan eta nu suci min haidi tina idwan nifas jeung tina nifas fala itu mangkari jalma anu edwan nifas wan nufasa ujeng pirang-pirang jalma nifas latasiu eta henteu sanaon salatu ma salatna jeung nufasa wala qada ajeng teu aya qada alaihi ma ka jeung nufasa fa indah qala mangka lamun mamanjing naon al waktu-waktu wayal nari marah tahiratan eta anu suci fatara amangka datang alaiha kamara naon laidu edwan nifas ujung nifas ba'daan madun nasabada liwat naon ma waktu ya saung anu nyukupan ieu mawajibat tilka salati kana awak nigawe kewajiban itu salat wajib mangka wajib alaiha kamara naon qada waham ngodoanana salat wa idan qada anjeun di mana narima pegatna ngalah itu edwan nifas ujung nifas walam ya ujung teu balik yo jeung dipas paing kana mangka lamun mah aya kita fi waktu subuh eta dina waktu subuh awi duhur atawa duhur awil maghrib atawa maghrib walau bakia jeung sanajan isa minhu tina kita naon koduma kira-kira waktu ya saun nyukupan ieu mah Allahu akbar kana ucapan Allahu akbar wajib mangka wajib naon qada udalikal fardhi ngodoan itu kaparduan wa ingkana lamun ma aya fi waqtil asri jeung ing kita fi waqtil asri eta waktu asar awil isya atawa dina waktu isya
walau baqiya sok sanajan yasa minhu tina waktu minhu tina waktu naon koduma kira-kira waktu ya saunyukpan ya Allah wa akbar jamallahu barwajaba mangka wajib naon qada udzalikal fardhi ngodohan itu fardu walati jeung perkara qabla tabdil same dalikal parwawal nari dalikal fardu adzhar eta duhur abil maghrib atau maghrib atas ya kasalapan ayat akidayatan nekad kesiman anna sholata kana teman-teman salat mafrudata itu difardukan alati anu la yusalli yusolliha nyalatan iman kana nyalatan kana alati nyalatan man kana alati fardu eta fardu paman maka saja ma ita qoda nekatkeun iman kana alati sunatan kana sunat au qalata wasafin naon qalbu hatena siman anil aqidataini tina dua kada-kada naon tasyakka atawa mangisiman fil fardiyati dina bangsa kaparduanana lam tasya mangka henteu sanaon salatu salatna man al-asyiru ari anu ka 10na Allah ya takidaitan teu menekadkeun si iman ruknan kana hiji rukun min arkani hatina pirang-pirang rukun salat sunatan kana sunat paman mangka saja maita qodah menekadkeun si iman kana arkan fardhon kana pirang-pirang fardu au qala tawasabi naon qalbu hatina si iman anil aqidataini tina dua akad-akadan au tasyakka atawa mang si iman fil fardiyati dina bangsa kaparduan nawi takoda tau nekadkeun siman sunatan kana sunat min sunani salati tina pirang-pirang pasunatan salat fardhon kana fardu salat mangka sanaon salatu salat iman al hadi asyara ari anu ka-11 na ijtinabu mubtilati salati tengah jauhan pirang-pirang ngabatakeun salat alalati tin bakal datang fi jami salati dina sakape salat naman Atsani asyara ari anu ka-12 na ma'rifatu kaifiyatiha eta nganyaokeun carana salat biaya arifa kalawan sakira-kira nganyaokeun siman amala kana pirang-pirang pagaweana salat wa tartibah jeung kana ketertibanna salat kama saperti perkara yatin bakal datang ieu ma wa amar kanu salati jangan apun di pirang-pirang rukun salat wa tisata asyara mangka eta 18 alawala kajian niat eta niat bil qalbi ku hate dina hate payudiru mangka ngadekeun siman fi qalbina tina man fi salati kana migawe salat ya baru jeung dibasakeun ieu anhu ieu bila diusolli kula padu usolli wa yudiru jeung ngadekeun man fi dina qalbihi fardiyata kana kaparduanana salatu ya baru jeung dibasakeun anhu ieu fardu bi fardin ku lapad fardin wa yudiru jeung ngadirkeun ieu siman fihi dina qalbihi ta'yina kana nantukeun salat ya baru yang dibahasakeun anu ieu ta'yin biduri kucap duri abil asar atau kucap asar awil maghribi awil isya awil subhi fa idza dharat mangka di mana dirnaun hadis salah satu ieu tilu fi qalbina tina siman qala mangka ngucap siman Allahu akbar kana ucapan Allahu akbar wa irago pilin bari anu teu poho an hatina salasah wa yajidu jeung nambahan siman istihdara makmuman kana ngadirkeun lapan makmuman ingkan lamun ma aya siman jamaatan eta anu berjamaah sania ari nu kadua takbiratul ihram eta takbiratul ihram wa ya ari takbiratul ihram Allahu akbar eta ucap Allahu akbar asalitu ari nu katilu qiraatul fatihah eta maca fatihah fil qiyam minal dina nalika ngadeg arabi ari nu kaopat al qiyam eta ngadeg in qadaro lamun makawasa siman walau bihablin susajan talian au muayyanin atawa ditulungan fi sholatil fardhu salat fardu al khamisun kalimana ruku eta ruku bi ayyan haniyak muskala sakira dongko siman min ghairi iruk batai dina bari hanteu ngendorkeun dua turna siman hatta tanala sehingga ngawanta siman rohatahu kana tapak pandangan siman kana naon dua talapak pandangan siman rukbatai kana dua turna siman asadi suari anu kagenepna tumanina teh temanna fihi dina ruku biayan fasila kalawan biantan fasila kalawan penerima pisan naon harkatun usik harkatu hawihi usik turun naman an harkati rokmihi tina usik cengkat naman watas tunu jeung anteng siman jeung anteng naon ado pirang-pirang anggota badan siman kullu hatu geus kabehna ado asabi mari nu katujuh al itidal eta itidal bi ayan tasiba kalawan sakira-kira anceun iman ko iman hal anu nangtung
Atsamin warin kadalapan atumanina tu eta tumanina fi dina itidal kama saperti perkara dakarna anu nuturkan urang sadaya dakarna nutur urang sadaya kana mafiruku ida ruku atas wari anu kasalapan lis asujud eta sujud al awal anu kahiji biado kalawan sakira nyimpen siman jabatau kana tarangna siman maksufatan hal anu dibukakeun ala musalla kana tempat salatna siman mutamilan tur anu mikulkeun alaiha kana jabha qalilan halna anu saeuting ala ghairi mutaharikin kana henteu robah nopian halna anu cengkat ajizatahu anu naikkeun ngaluhurkeun ajizatahu kana bokongna siman wa majeng kana perkara haulah nu aya disabsa kulingan ajizah alaman kibai ngaluhuran dua tak-takna man kibai ngaluhuran dua tak-takna siman wa yadai jeung dua leungeun siman warosi jeung kana ropian ajizatahu warosahu jeung kana sirahna siman wabi aya doa jeung kalawan sakira-kira nyimpen siman juz'an kana hiji juz mingkulin tina sakabehna min rubataihi tina dua turna siman wa min batini kulli kafin jeung tina jarona sakabeh dampal wa min batini asobi kulli rijlin jeung tina jarona pirang-pirang ramos sakabehna suku al asiru ari nu ka-10 atuman tutuman fihi dina sujud kama saperti penjelasan dakarna nu nuturkeun kami kana mafiruku dina ruku al hadi asyara ari anu ka 11 al juz tadi baina sajadataini anu tetap di antara dua sujudan miayan tasiba kalawan sakira-kira anceug siman jalisan halna anu bari calik atsani asyara ari anu ka-12 atumanina tu eta tumanina fihi dina julus kama saperti perkara dakarna anu nutur kami kana mafir ruku dina ruku atsalisa asyara ari anu ka-13 asujud eta sujud tsani anu ka-2 misal sujud di halna saperti sujud ala awali anu kahiji fi madina perkara maranu geus kaleuti amma fi dina sujud awal arabi asyara anu ka-14 atumanina tutumanna fi dina sujud amma saperti perkara karna anu nutur kami kana amma fi ruku dina ruku al khamisa asyara anu ka-15 ajrus eta calik al akhirun akhir muntasiban tur anu anceuk asadisa asyara anu ka-16 qiraatu tasyahud eta maca tasyahud fi dina julusul akhir asabi asyara anu ka-17 salatu eta maca shalawat ala nabi ka kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahud dina sabada tasyahud fil qu'udi dina nalika dieu wa qul wajari pangsaeutik-eutikna tasyahud Allahumma sholli ala Muhammad eta Allahumma sholli ala Muhammad salawatnya Al-thamin asyarun ke-18 assalamu eta salam badana sabada salawat fil qudin nalika dieu ku aqala jari pangaseutikna salam assalamualaikum eta assalamualaikum atas yang asyara ari anu ka-18 tartib eta tartib bi ayat ya kalawan sakira ngadatangkeun si jalma biniati kana niat ma takbirati serta takbir Fumal Fatihah terus Fatihah fil qiyam nalika thumma ruku thumma atumannatin serta tumaninat thumma sujud itu sujud alawan kahijimatu mannati sarta manna sujud awal thumma julus itu diuk badana sabada sujud awal ma tumaninati sarta tumanina sujud julus thumma sujud terus sujud asani anu kadua ma tumaninatai sarta tumanina sujud sami pada mangka ari kulun tartibu awal raqatin eta katartiban mimitina rakaat Fumayati tuluy ngadatangkeun siman bibaqi rakaati kana sakakarina pirang-pirang rakaat mitlahana saperti rakaat awal ila ana wangi teman-teman aman layati eta tengah-tengah iman fiha dina baqi rakaat biniati kana niat wa takbiratil ihram jeung kana takbiratul ihram faida tamat mangga di mana menerima sampurna naon rakaatu fardhi pirang-pirang rakaat fardhu manjil jalasa mangka calik iman jalasa mangka calik iman kumaha teh al julus al akhir kalawan dicalik anu akhir kana calik nu akhir Thumma qara'tu maca siman atasyahud kana tasyahud fi najzul akhir thumma salatu maca salawat siman ala nabi ka kaunnya nabi
Qala ngucap siman Allahumma sholli ala Muhammadin kana ucapan Allahumma sholli ala Muhammadin. Tsumma qala terus ngucap siman assalamualaikum kana ucapan assalamualaikum. Wa arkanu sholati jeung ari pirang-pirang rukun salat salah satu aksa minat tilu pirang-pirang bagian Allah walu ari nu kahijina qalbiyun eta bangsa teh wawalna ari awal niat eta niat faqat mangka unggul wa syartu jeung ari syaratna niat antakuna eta aya ya niat mata takbiratul ihrami eta sarta takbiratul ihram wa antakuna jeung aya niat fil qiyam eta nalika tunggal sanian nu kaduana qauliyah eta bangsa pa ucapan wa qauliyah khamsatu takbiratil ihrami khamsatun eta ya lima takbiratul ihrami tegasna takbiratul ihram awala sholati dina kawitan salat wa qiraatul fatihah di jeung maca fatihah fi kulli rakaatin dina tiap-tiap rakaat wa qiraatut tasyahudi jeung maca tasyahud wa salat tu jeung maca shalawat ala nabi ka kanjeng nabi wa salamu jeung salam akhir sholatina hina salat talatatuha ari anu katilutina khamsah fil qadati eta nalika diuk al akhiratin akhir wa syartu hadhil khamsati jari syarat ieu lima ayasma eta kudu mereng nguping siman nafsu kana dina siman dalam yakun di mana teu aya iman asoman eta anu tore walaman ya jeung teh anu nyegari hunaon dihun angin wala gotun jeung range-range wanawi wanahu majeng saumpamana rih ning lagot wa illa jeung lamun teu asom rafa mangka narikeun siman kana sorakna biaya itu lau zalaka segala lamun mailang naon asom tarik naon mani ujang nu nyegah lisam kana pangdenge lasami'a mangka ngadenge siman walayan pisau ya walayan kusu jeung hanteng urang ngan siman saean ngeuji perkara mintas di hati-hatina pirang-pirang tang tasdidna takbiratul ihram wa hurufiha jeung tina pirang-pirang hurufna takbiratul ihram wa ayyah rujaha jeung ngaluarkeun siman kana huruf min makhrajiha tina makhrajna tempat keluar hurufna ieu takbiratul ihram wala yughayyiru jeung henteu ngarobahkeun siman saeun ngeuji perkara min harakati tina sapalih pirang-pirang harakatna takbiratul ihram taghyiron kalam baroba yubtilu mata kabatalkeun taghir mana kana mana takbiratul ihram wala yazid jeung teu nambahan siman fi adina takbiratul ihram harapan kana huruf yubtilu mata ngabatalkeun bihi ku sabab ieu ya tajid mana kana mana takbiratul ihram wa yuwaliya jeung tulis iman baina kalimatiha tetep antara takbiratul ihram wa ayyurattibaha jeung natib iman takbiratul ihram ala nabiha netepan kana susunan takbiratul ihram al ma'rufi anu dikanyaokeun al-salisu ari anu katiluna al-fi'liyah tu eta bangsa pagawean we lari fi'liyah salah sata asyara eta 13 al-qiyamu tegasna tunggu ruku jeung ruku wa tumaninatu jeung tumanina wa sujudu jeung sujud al awal kahiji wa tumaninatuhu jeung tumaninahna sujud awal wa sujudu sani jeung sujud nu kadua tumaninatu jeung tumaninana sujud sani wahidun nya saji pada akhir rakaatin sabada akhir rakaat awalna ari wahid al julusul akhiru eta diuk nu akhir wahidun jeung ari nu saji sawe eta jadi wahid min fi'li hadil arkani tina pagawean ieu pira-pira fi mawdiha dina tempatna dil arkan wawalna riwahid atartib wa tatartib wa syartul arkani jari syaratna pirang-pirang rukun al fi'liyat yang mangsa pake sohat sihat tama wa syartul arkani jari syaratna pirang-pirang rukun al fi'liyat yang mangsa pake sihatuma eta sana perkara komatib dasa mehna fi'liyah milakan dina pirang-pirang pagawean wala yang sudah jangan tengah masuk siman biakana salat gaira kana lian salat wa amma mubtilatu salati jangan apa pirang-pirang nu mata ngabatakeun salat fa itna syara mangka 12 alon kahiji faqdu syarti eta sepina syarat min syurut ya tina pirang-pirang syaratna salat wal itna asyara anu 12 amdan kalawan ngahaja walau bi ikroin sok sajan kalawan kapaksa usahwan
atawa poho au jahlan atawa bodoh. Asari nu kaduana faqdu ruknin eta sabina rukun min arkaniatina sawari pirang-pirang rukun salat atas syaro ari nu ka-18 amdan min arkaniatina pirang-pirang rukun salat atis syaro am 18 amdan kalau ngahaja paing kana mah kalau meunah aya ieu faqdu ruknin sawan eta nu poho atawa mau datangkeun iman bi sabab faqdu ruknin ida bi kana faqdu ruknin idza dzakarahu di mana-mana ingat siman kana faqdu ruknin walayu sabu yang tadi hitung naon perkara fa'alau migawe man kana ba'dal matruk idina sabada perkara ditinggalkeun hatta yati sang datang ke siman bihi kana ruknin Asal itu hari anu katiluna ziyadatul ruknin tanaman rukun minakan ila pira-pira rukuna salat al-fi'liyati nu bangsa pagawean aud ya autianun niati atau barang datang ke niat atau takbiratul irami atau takbiratul iram awi salam atau salam fi ghairi malin nalian tempatna salam amdan kalau ngaja pengen lamun ma aya fa in kana mangka lamun ma aya itian sawan eta poho auza datawa naman siman ghairu mangani perkara dakaronu dukirun geus tutur ieu mah minal akan ti perukun amdan kalawan ngaja sawan tawa poho lam tabtu mangka teu batal ieu salat arabiun kaopat ayat taro kaeta usik siman harkatan wahidatan kalawan sakali usikan mufarratatan anu dibangetkeun atau mufarritatan anu banget au salah hawakatin atawa tilu pirang-pirang gerakan mutawalitun tuluy-tuluy hamdan kalawan eta ngahaja kana ayana ieu harkat au sawana tawa poho jangan atau bodoh al-khamisu kaliman ayakula eta dahar siman au yasruba atau minum siman kuna halna saeutik hamdan kalawan ngahaja paing kana mun aya ieu uklu sawan eta poho au jangan atawa bodoh wa udiro jeung dulun siman lam tabtu maka teu batal salat bi qaliku sabab saeutik batal jeung batal ya salat bi katriku sabab barang loba asadisu ari nu kagenepna fi'lu syai'in eta migaji perkara min muftiratin tina pirang-pirang nu batal ngabatal muftiratis shaimi tina garap pirang-pirang nu batal ngabatakeun saum ghairul aqlin dahar wa syurbi jeung minum asabi anu ngawrageun asabi ori ketujuh qat niati eta megat keniat ka aya nu ya kalawan sakiran nganiatan siman al khuruja kana kaluar minas sholati tina salat al-thaminur kedalapan ta'liqul khuruji eta ngagantungkeun kaluar min hatina salat ka aya nu ya kalawan sakiran nganiatan siman ida jadi mana datang sajaidun ki jaid kharajtu maka kaluar kaula min hatina salat atasimul kasalapan ataro dudu eta mang fiqati dina bagatkeun salat ka anta hadatsa kalawan sakira-kira datang lau ka manaon hajatun pangabutuh fi salat fataro dada mang siman baina qati salati antara di antara magatkeun salat wal khuruji jeung antara kaluar min hatina salat wa bainat takmiliha jeung antara nyampurnakeun salat ala sirun ka 10 asyaku eta mang naon deui eta teh katingali catat fi wajibin dina perkara nu wajib fi wajibin dina perkara nu wajib min wajibatin niati tina sawarna pirang-pirang pawajiban niati tala di mana-mana panjang lila naon zaman waktuna siman ur pajak uruf au fi'l luma au fa'ala atau miga siman mau sarata zaman rukun ngajirukun fi'lin bangsa pagawean akulian atau bangsa ucapan ala di antara anu ka-11 qat rukunin eta magatina jirukun min arkani tina pirang-pirang rukun salat al fi'liyati nu bangsa pagawean liya ajli sunnatin karena arah-arah pasunatan kama seperti jalma qoma nu ngadegi iman najanal nu poho di tasyahud lawal pikeun tasyahud awal summa adatul balik deui iman lahu kana tasyahud awal aliman anu nyawa amin bari nu ngahaja asani asyara anu ka-12 na al baqo wa eta tematep piruknin ni jirukun itu taya kono di mana yakin si iman
tarkama kana ninggalkeun perkara kubaun tebdina sameme ma usyaka atau mamang siman fihi dina ma ida tol di mana-mana lila ya zaman urupan cek urup bali ajamu balik tamis ke mana adu balik deui urus pada harita ila fi'li mana tepan kana megawe perkara taya konan meyakinkan siman tarkau kana ninggalkeun ma Ausyaka tau bang siman fihi dina ma illa ingkana angin lamun ma aya ya siman mauman teu ngamamun fayati mangka ngadatangkeun siman bi rakaat kana lawan 2 rakaat ba'da salam imam bidna sabada salam imam menama wala yajujung teu meunang lau ka siman naon aldu baik deui kasih makmum naon aldu baik deui fahadil akam mengkari pirang-pirang hukum ya jamu eta misti fahadil akam kari pirang-pirang hukum geus ditutur ya jamu eta misti ieu hadil akam kula muslim kela maka misti naon kasakula muslimin kasaku-saku jamaah muslim naon ma'rifat wa nganyahokeun hadil akam walil wudu'i jeung tepikeun wudu wal ghusli jeung adu salat jeung salat sunanun ari pirang-pirang pasunatan kafiratun musir jidan kalaun banget paman mangka sajalma aroda nu ngarepeun ieu siman hayata qalbihi ana hirup hatena siman wal fauja jeung kabagjaan inda rabbih din nalika pernah jeung pangeran aman faliyata'allamha mangka kudu ngabelajar siman kana salat kana sunan wa ya'mal jeung migawe siman bihakana wa ya ma jeung kudu migawe siman bihakana ieu kana naon kana sunan naon eta tiga dina teh pala teh falayatrukha mangka teu meunang ninggalkeun siman kana sunan illa mutasahilun angin jalma anu gagampangan awlahun atawa malengos ausahun atawa poho awlahin ausahin hilun turanu bodoh kararak teuing tulisan teh katingali wa mimma jeung tina sana perkara ieu ta'akadu anu dikuatkeun ya sim naon marifat nganyakeun nama adkaru salati ari pirang-pirang bacaan salat dzikir salat wana jeung urang sadaya nanti kuruha eta nutur urang sadaya kan adzkaruna di dieu bi ikhtisari kalau ringkas payakul mengucapkeun salam usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin adaan mustaqbil qiblati ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar wa yubadilu jeung ngaganti ya siman adoro kana kecap dur fi waidan lan duhur bismiha kalawan ngaranna salat wa yadhkuru nutur siman ada rakaat ya kana pirang-pirang bilangan rakaat na salat wa yaqulu jeung ucap siman imaman kana ucapan imam badala makmuman kalawan gaganti kecap makmum ingka namun maaya siman imam eta imam wa yatruku huma jeung ninggalkeun siman kana makmum jeung imaman ingka namun maaya siman farina eta numun farid tuma yaqulu tu ucapkeun siman wajhatu wajhi lillazi fataras samawati wal arda hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin maklum hartosana nanya a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Tuma yaqratu maca siman as-surata kana surat Allahu akbar subhana rabbiyal azim subhana ma suci rabbil rabbi al-azim aku wa bihamdi jengkalan muji ka rabbi salasa maratin kalawan 3 pirang-pirang balikan Samiang nguping sallallahu Allah liman kajal mahamidaun muji siman ka Allah Rabbanan pangabdi sadaya Allah ka tapi Gusti alhamdulillah sadaya puji milusan mawati sepenuhna lapina-pina langit amin adi sepenuhna bumi umil umat jeung sepenuhna perkara sita anu karep Gusti min syai'in tina sakabeh perkara ba'du sabada mil ular jeung mil umasita
Allahu akbar subhana rabbiyal a'la subhana ma suci rabbika rabbiyal a'la malu wa bihamdihi jengkalan muji ka rabbi salatan maratin tinggal balikan. Allahu akbar rabbighfirli rabbil abdi ighfir ngampura Gusti ka abdi warahmi jeung muga kanya Gusti ka abdi wajibuni jeung muga akan Gusti ka abdi warpari jeung muga katin darajat Gusti ka abdi warzuqni jeung muga ngarizkian Gusti ka abdi wadini jeung muga nuduhkeun Gusti ka abdi maafini jeung muga maaf Gusti ka abdi maafu jeung muga ngahapus Gusti ani tina kasaran abdi. Allahu akbar subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi salasa marofati mangkariye fahadi mangkari madhkura rakaatun eta sarakaat aya anu jami gawe sasukti baki rakaatin nasak kana pira-pira rakaat jami'ah maka sabar kana karena nutur kami kana mah illa niatan kana niat takbir ihram jeung takbir ihram ya mangka arina jeung takbir ihram fil ula eta rakaat kahiji wa idza jada jeung di mana menerima tambahan salat rakaat ini kana rakaat jelas maka calik siman tasyahudil awal pikeun tasyahud awal fayaqul maka ucapan siman atahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar kana Allah thumma ya nabi kadinya tah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar thumma yakum tu ngadag si menoyati jeung datang siman baki rakaat di salati kana sakarna pirang-pirang rakaatna saat mah. Lakin layak raut tapi nanti maca siman suratan karena surat pada tasyahudul awal masa pada tasyahud awal. Tuma ida atama tu di mana menyempurnakan siman rakaat kana pirang-pirang rakaat jasa maka pek calik ya siman al julus kana calik al akhirun akhir. Wa yaqulun jabkan siman fi tasyahud akhir atayatu mubarakatuh shalawatut thayyibatillah. Assalamu alayka ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abduka wa rasuluka nabiyil ummi wa ala ali Muhammad wa azwaji wa dzurriyyati kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad an-nabiyil ummi wa ala ali Muhammad wa azwaji wa dzurriyyati kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu. Allahumma ya ighfir muga ngapura Gusti li ka abdi makan dosa qaddamtu geus migawe kaula kana wa ma jangan dosa akhartu anu ngundarkeun kaula kana ma dosa nu can wa ma jangan dosa asrartu anu nyamarkeun kaula kana mau jangan dosa lantaran ngibreun kaula kana mau jangan dosa asrartu anu berlebihan kaula kana wa ma anta jeung antara Gusti Allah wa ta'ala penguning bihi kana bihi wa ma jeung anta wa ma jeung kana dosa anta anu ari Gusti Allah wa ta'ala penguning bihi kana ma min ribatan kaulaan anta tegasna ari Gusti al qadi al muqaddim wa tatan tipenu anta jeung ari Gusti al muakhir wa tatanu panderi laila anta di pangeran dilantang Gusti Robban panabdi sadaya atina muga mamparin Gusti ka abdi sadaya fi di dunia hasanatan kana kaadian fil akhirati jeung akhirat hasanatan kana kaadian wa qina jeung muga rasa Gusti ka abdi sadaya adzaban nari kana siksa neraka. Allahumma ya Allah inni sa'astuka wa a'udzu tanda rasa ka wala bika ka Gusti min adzabil qabri tina siksa kubur wa min adzabin nari tina siksa neraka wa min fitnatil mahya ya jeung tina fitnah gairu mati jeung maut wa min fitnatil masih jeung tina fitnah sidajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sallallahu jeung muga nami rahmat Allah Gusti Allah ala sayyidina kadulungan urang sadaya Muhammadin tegasna bagina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali jeung kulawargina kanjeng Nabi wasabi jeung para sahabat Nabi wa salam jeung muga nami penghormatan Allah ka Nabi jeung ali jeung sabi walhamdulillah sadaya puji lillahi tentang ka Allah rabbil alamin mauna sadaya alam amin muga ngaijabah Gusti kana doa abdi sadaya Allahumma anfa'na bi ta'allumi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Apunten kasadayana sanes bade aya niat ngawurukan saja ada darasan oge ngalap manfaatin aya media supaya narika manfaatan kaberkahan dunia roh akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.